wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sareng wilujeng sumping kanggo orang sadayana. Nu dipika hormat Bapak Lurah sareng punggawana, Bapak Ketua Karang Taruna sareng ibu-ibu anu bagja. Puji sinareng syukur urang hadirakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti Nu Maha Suci. Margi mung kalayan barokahna urang tiasa ngaluuhan dina mieling poe kemerdekaan Republik Indonesia ping 17 Agustus ieu. Abdi ngahaturkeun nuhun ka para hadirin anu parantos ngahadiran uleman simkuring. Para hadirin anu dipika hormat, abdi salaku panata acara ngaoskeun agenda dinten ayeuna nyaeta 1. Bubuka, 2. Maca doa, 3. Nyanyi lagu Indonesia Raya, 4. Biantara-biantara, 5. Pengumuman juara pasanggiri ajang pembagian hadiah. kagendepan anu terakhir nyaeta panutup. Acara kahiji nyaeta bubuka, hayu urang sasarengan muka acara ieu kumaos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teu hilap urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran limpahan rahmat sareng hidayahna urang masih dipasihan kasempetan ngariung dina dinten ieu ping 17 Agustus 2023 dina acara Mieling Poe Kemerdekaan Indonesia nu diayakeun ku Karang Taruna Desa. Salajengna, hayu urang nyanyikeun lagu Indonesia Raya. Para hadirin supados ngaradeg. Hatur nuhun. Para hadirin supados syaralik deui. Satuluyna diantara kadua ti kepala desa. Sampurasun kepala desa. Salajengna diantara katilu ti lurah. Mudah-mudahan tiasa ngalaksanakeun amanah sareng pituduh anu tos ditepikeun ku kepala desa di biantara satu acana. Amin. Para tamu anu bingah tos dugi ka acara panggih nyaeta pamotongan tumpeng ku kepala desa. Kanggo eta, tim kuring sapara kanca ngahaturkeun ka kepala desa. Para hadirin anu dipika hormat, tos dugi ka acara hiburan anu bade dipidangkeun ku adi-adi nu dipimpin ku Karang Taruna. Margi kitu sim kuring sapara kanca masrahkeun acara ka penyelenggara lomba. Pasihan keprok anu ageng kanggo anjeun. Bapak Ibu anu dipika hormat, akhirna urang parantos dugi ka rengse acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia nu dilaksanakeun di Kecamatan Sartikasari. Hatur nuhun pikeun ayana sareng partisipasi anjeun. Atas nami sakumna panitia penyelenggara, nyuhunkeun dihapunten upami aya hal-hal anu teu dipikaresep. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.